سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Aoki matahu atawa hargana bae lain maling dinar, lain maling emas, tapi maling sahargaeun emas. Maling nama sendal di Masjid Al-Azham. Batur mah salat nyana maneuleun sendal. Batur keur salat ku nyana dipaling, ternyata harga sendal teh 1 juta. Bagus berarti sendalna. Nah, iya harga 1 juta berarti 2 gram. Leuwih ti 1 gram. Atau harga 500 berarti 1 gram. Wajib aja dipotong. Komo motor mah sabaraha juta tergantung motor. Sepeda sabaraha duit. Korupsi sabaraha miliar. Potong bae geus. Cenah aman di dunia mah maling sendal teu kapanggih teu dipotong atawa nagara nan teu ngayakeun tindakan. Maling motor aman lantaran teu kapanggih apan atawa nagara nan teu ngayakeun tindakan. Apakah aman ke di akhirat? Weh, nu teu selesai di dunia bakal diselesaikan engke di mahsyar di hareupeun Allah di Rabbul Jalil. Ulah kena ayeuna korupsi teu katangkap ku KPK haju aman. Aman dunia. Sakedeung deui sabaraha taun deui sia hirup di alam dunia dipanggang. Maling motor teu kapanggih. Aman-aman bae nya seserian atawa henteu dikondisikeun dipotong ku nagara. Sakedeung deui sia hirup sabaraha taun deui pae sate. Iulah disangka orang aman di dunia haju di akhirat. Kemudian kitu aman tuh henteu. Nu mantak ibu atut eta kena Allah karunyaeun abeh engke di akhirat nya rada aman rada. Pan macam bisa jadi rada. Sebab lain lain agama aya di sel mah jacak agama mah potong leungeunna. Rahmat Yasin karunyaeun Gusti Allah lantaran supaya nyana tobat ka Gusti Allah rada aman ke di akhiratna. Kok sih bisa rada lantaran salah ngahukuman kududa dipotong leungeunna lain di sel dan lain-lain sebagainya. Komo henteu kena ku KPK mah tinggal tungguan bae engke. Cenah hayang tobat jana kudu pidato di hareupeun masyarakat. Mantan bupati nu baheula kungsi korupsi nyana kudu ceramah para masyarakat di Kabupaten Tangerang. Saya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu qat'is sariqati. Tawikilah iki kusuji kitab ala tetap ing dalam mertelakeun nugel sariqah nyolong. Menang sariqah, menang sirqah, menang sarqah. Weraban ieu bodolah. Weraban ge cek tukang nasripa kanyaho. Namun teu mondok salah. Lamun nu mondok mah eueuh salah. Macana bener bae. Yustaratu liwujubihi fil masruqi umurun. Dan syaratkeun liwujubihi kadua wajib qat'is sirqah
Fizul masruki ing dalam barangkan den colongi opo umurun pirang-pirang perkara kaunuhu ruba dinarin suwiji anane masruk kok iku seperempat dinar kholison turkang murni au qimatahu atawa regane ruba' dinar walau saraka rub'an sabikatan la yusawi rub'an madruban fala qat'a fil asah lan lamun nyolong ya si sariq atawa wong-wongna wong sariq ruban ing seperempat sabikatan bangkalangan la yusawi kang ora mapadani ya ruban sabikah ruban madruban ing seperempat kang den citak fala qat'a fil asahi maka oranana tugelan iku wajib ing dalem mungguh kaul asah walau saraka danan yara zannaha fulusan la tusawi rub'an kuti'an lan lamun nyolong ya si wong ing pirang-pirang dinar kang nyangka ya si wong haing dananir ing pirang-pirang receh kang ora mapadani ya pulus ing seperempat kutia maka den tugel ya Allah wa kadza saubu rasi wa kadza saubun rasul wa kadzalan iku kaya ikilah dananir atawa iku kaya ikilah kuti'a utawi dodot kang tambalan wijaibi tamamurubi iku tetep ing dalam kolam bina saub utawi sampurna seperempat jahilahu filasok kang bodoh ya si wong hu ing tamam ing dalam mungguh kaul aso ing dalam mungguh kaul aso ieu mah pertanyaan kahiji imam atawa khatib Jumat diberi amplop diberi uang dari hasil kotak amal jariah masjid tersebut bagaimana hukum Berkedua, bagaimana hukumnya seorang karyawan dijadikan imam atau khatib Jumat sedangkan dirinya sama sekali belum pernah mengalami pendidikan di pesantren salafi. Atas jawabannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon balasannya. I love you. Jawabannya kos gitu, main cinta, terberes yo. Berkahiji imam atau khatib Jumat diberi duit, hukumna kumaha tergantung merena. Namun memang nyana turun di masjid dan juaya numere atau cokot, masalah tau.
tawa di jero masjid aya nu sasalaman kanyana mere duit atuh cokot. Tapi lamun dikondisikeun dibayar sekira-kira teh dibayar marah. Sekira-kira teh dibayar moal Jumat boloon. Atuh salat mawajib. Hari dibere duit mah kumaha motifna lamun aya pengkondisian ulah sebab salat mah wajib dibere teu dibere wajib bae malah lamun kudu dibere bae haram duitna sebab salat mah wajib masa sih wajib hayang bayaranna ka Allah lain ka jelema. Lamun kitu mah nyana haju aya nu marere atuh eueuh masalah deudeuh jeung nyaah meureun. Atawa ieu mah nyana mah teu hayangeun dibere ngan sebagai pengurus karunya urang bere. Nyanana mah teu hayangeun bere ke Jumaah karunya doang teu aya maksud mayar eueuh masalah tapi lamun aju nyanana teu karna Allah mah Jumaah kamari dibere Jumaaheun teu Jumaahitun teu nanyakeun euy ka mana eta gebloon ke atuh teu kudu teu jatah aja geus dibere alhamdulillah teu dibere alhamdulillah aing mah dibere ka Allah teu dibere ka Allah tah eta teu ngeunah kumaha lamun jadi huoti baju dibayar malaman nyana demo bayaranana hayang naik eta mah kos karyawan egle burung Taeta mah kiaina maning dirante diasupun ka sumur pareum dicor. Atuh salat ka Allah kok hayang dibayar ku makhluk heran lagi. Tapi nu jelas lamun hayang bayaran haram bayaranana. Okos nikahkeun lamun urang nikahkeun kemudian daek aing nikahkeun ngan kudu dibayar haram duitna haram sebab nikahkeun mah diperintah ku agama setiap do diperintah ulah sok hayang bayaran ku makhluk kumaha lamun aju nikahkeun ieu mah teu hayang bayaran teu ngarep-ngarep ngan dibere masalah dibere mah masalah cirina dibere sakitu teu dibere sakitu kumaha mun ditarif ieu mah haramna 2 kali lipat haram bin haram ditarif tah kos gitulah caritana cenah di urang kos kitu sabodo aing mah nyaritakeun doang wah cenah teu manya kos kitu hayang nyaho cenah kitabna sia ngajieun teh sih ayo aing ngadu jeung aing tuh tungtun mah kos tinju sebab lalu diperintah kos gitulah masyaallah kumaha lamun kieu mah aya urusan nikah keuna mandeg ngan ieu mah bayaran teh urusan administrasina kudu dibayar ta eta mah masalah aing mah bayaran ge administrasi urusan nikah keuna mah di luar eta kumaha tah lamun nu teu boga kudu ditikahkeun bae ieu mah lamun urusan administrasi teu kabayar ku aing moal ditikahkeun eta kakarak haram berarti aya kaitan jeung nikahkeun administrasi nikahkeun lain deui administrasi mah tata negara urusan kerapihan negara bisi aya anu urang luar negeri
nikah diurang kan kudu jelas diurang ge kudu nikah kudu make naon gitu ngaranna administrasi kudu make aturan besi nikahna 2 3 4 kan kudu boga suratna 4 ih cenah henteu kiai hiji bae suratna mah eta kan salah kuduna mah atuh administrasi mah lamun 4 surat nikah nah tuh kan gitu ieu mah henteu lamun teu aya administrasi teu ditikahkeun haram antak lumpatna ka kiai Waalaikumsalam nah bulan nikah cenah hayang nikah atuh kan itu bae ka kawa teu boga duit ceuna emang sebenarnya duit gitu aduh sudah mahal kieu kudu aya 400.000 400 seberapa kuari naikkeun teh tuh seberapa duit demo atuh sia gitulah carita laya aturan-aturan ya Masya Allah karim nomor kedua bagaimana hukumnya karyawan dijadikan imam atau khotib Jumat menang masalah sedangkan dirinya sama sekali belum pernah mengalami pendidikan di pesantren salaf no problem masalah nu penting bener babacaanana aya jelema masantren teu bener babacaanana ulah aya jelema teu masantren bener babacaanana atuh pake jadi lain urusan masantren jeung lain masantrenna urusanna bener jeung teu benerna babacaanana puguh cenah ieu mah nya teu masantren nya teu bener babacaanana rante asupkeun ka sumur pareum cor maksudna kunaon ulah kena kaluar deui eta geus kitu jadi urusan pesantren mah teu jadi masalah nu penting bener sadajan nyana mondok bae di kampung pondok itu bener mah exit ya jadi lain masalah monongan aengan ai mondok mah biasana bener biasana kaluaran pondok pesantren balalener babacaanana aya nu mondok bae ge teu bener atuh loba sebab di pondokna main HP SMS bae wuduh WhatsAppan masyaallah teu bener ya jadi ieu mah urusanana masalahna bener jeung henteu na makhraj lain tergantung masantren jeung teu masantrenna jeung urusanana lain urusan karyawan jeung lain karyawanna bener babacaanana karyawan jelema lain karyawan ge jelema lain karyawan mah embe lain maksudna jelema urusan pagawean karyawan menyana berkarya di pabrik pagawean jelema orang Jawa orang seberang dan lain sebagainya jadi kajenting teu masantren bener babacaanana kamasankeun ka anu masantren mun qiraat ka ahli qiraat mun fikih ka ahli fikih engke ge kanyahoan oh ieu mah teu bener ulah dipake oh ieu mah bener pake aya aki-aki tadi nama bener guari mah geus ompong jadi guari mah geus teu jelas makrotna wala zolin woi don aing geriba don guari mah geus ompong zolin atuh ulah haju terus bae jadi imam mundur atuh ka tukang aya budak ngoran nu dodna rapi nah moal bisa pokona ieu mah mimbar dikontrak waing wah emang agama kumaha moal maju atuh agama kos kitu disengserikeun kafir masa babacaan kos kitu jadi lamun sadar-sadarna ikhlas maju agama itu majuna agama kuno teu ikhlas dipaksakeun jadi tengepas adonan roti kurang uyah tengepas
sayur kurang uyah sayur asemnya asemannya uyan sayur naon ngaranna atuh jelema ge atuh embung ai pas kabeh ge moro sayur pas jasa sayur asem pas sayur asemna jelema resep sop pas sayur sop jelema resep jadi babacaanna pas komo datang ke zahiron wa batinan karasa nyelecep ka jero kolbu roh narima kana kaayaanana sedegen syaratna jadi imam diantarana kudu dipake karesep ku makmum ketika makmum tersepen di imaman ku eta mundur berarti teu bagus tuh gitu aya lalu tersepen ka imam ngan urusanana ieu mah patali jeung partai lain kitu sebab ai makmum partaina Golkar ari imam petilu si Golkar embung makmum ka petilu eta kudu rantai kabeh teh urusan partai dibawa ka masjid blow on tah nah ieu urang can paham urusan dunia dibawa ka masjid kudu nama di luar pas ini imam siapa petilu aing Golkar yuk urang tunda di luarin masjidnya urang ka jero urang cantel geus ya imam aing makmum ulah dibawa ke keluar gelut deui itu kaharak pasti udah sok dibawa partai organisasi segala macam-macam ulah tangkena moal maju agama urang teu paham mandak masjid ulah sok dipake kampanye kiai tolol dan sok kampanye di masjid pakai kampanye ulah masjid paranti ibadah ka Allah tunden di luar urusan partai organisasi perdagangan teuneung masjid bohi khusus paranti rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar geus teu kadode-dode ku tijarah teu kadode-dode ku bay'un termasuk partai dan lain sebagainya nyanasieun ka Allah di jero masjid kana hiji poe tataqallabu fihil qulub wal absar anu hate jeung mata mencerong neuleuh kana hiji kajadian akhirat jang ibadah kiaina ondo di masjid kampanye sebab dibere duit ku gubernur bere duit ku bupati ulah masjid mah pake ibadah ka Gusti Allah talingge ngaji maulidan rajaban syiar eta ge deuleu kiaina lamun kiai da mau gitar geus mending turun ge cenah ieu mah Habib tinggal Habib Kangjeng Nabi na ge tersepen kanyana lamun aya Habib mawa kontreng anak ayam turun kan kurang bib ini masjid bib ntar kalau mau kontreng disodo di lapangan main bola bib jangan di masjid bib gitu komo lain Habib mah geus ulah diomong deui lamun mah lain Habib baju nyana nyanyi atawa main gitar di masjid geus teu kudu diomong aya Habib diomong keneh bib jangan mun lain Habib geus bae tikrekeun kuratek wassalam beres ka mana teh mau balik dikubur beres hajus ya karar itu pajar tita ku aing bae deh hartidal rarapihan ya agama urang ulah datang ka kacau-kacau lempengkeun nurapi ngagungkeun ka Allah ngagungkeun ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya jamaah nu ngadengekeunna aya bawaeun balik naon fatwa-fatwana supaya ngeunaheun hasil maulidan teh horeng kieu hasil rajaban teh horeng kieu ulah ieu mah ngadengekeun hasil rajaban dangdut ya kiaina
kumaha ngadangdut baik ulah tak kitu nah iyalah pertanyaan urusanana nu tadi geus dijawab kitab qat'is sariqati hiji kitab buat nerangkeun motong pamaling maling lamun geus sesuai jeung nisabna wajib kudu dihad potong leungeun iyalah Islam ngajelaskeun tentang had sariqah lantaran di Islam aya wajib ngaraksa akal. Ketika akal dirusak dikenakeun sanksi. Akal anu jang nempo ke alam akhirat, akal anu jang nempo syariat, akal anu jang nempo nunyeun syariat, yakni Allah Subhanahu wa taala dirusak punyana. Atuh acak-acakan. Maka jelema nu ngarusak akal kenakeun sanksi. Nu mabok kenakeun sanksi sebab ngarusak akal, sebab akal kudu dijaga. Tuh. Di Indonesia teh hese jasa dek diacak-acak da dek dirusakna. Sebab Indonesia jelemana loba jasa. Baheula bae 350 juta, kuari mah geus aya 450 juta. Geurieu 150 juta tahun sekitar 75. Kuari geus tahun 2015. Meureunana aya 400 juta mah, kula teu pernah ngitung tah. Diperkirakeun sakitu. Dua loba atuh. Sebab Uzbekistan mah ngan 35 juta. Leutik Singapura saeutik sarua jeung Jakarta. Indonesia mah 450 juta. Lamun perang jeung Malaysia teu kudu make senjata, mbak kiih ngolosod kabeh. Ngolosod kabeh. Lain sakiih-kiih napan jengkol mah ulu. Wah. Karacudan sakiih si mbak beak geus kabeh. Oh biasa. Dirusaklah hese lantaran wali Allah loba. Wali sanga teh ngembangkeun ilmu kewalian. Aya nu melalui suluk, aya nu melalui bisikan. Ieu hebat da wali sanga. Jelema anu geus hebat syariatna kunyana dibetot, diajak kholwah bisi jadi wali. Lain saeutik nu jadi wali. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten. Dengan lobana wali Allah teger kayakinan. Lamun teger kayakinan hese ngelehkeunana. Anu babari dielehkeun ge nu teu boga kayakinan. Isuk-isuk haram, beurang saeutik haram, sore halal dak. Ieu nu kos kiai. Kiai, ari kredit haram tuh haram. Datang Bupati, gimana ya perkembangan dunia ini kalau nggak ada bank dan lain sebagainya. Oh iya, bere duit. Kiai, kumaha tah bangsa bank bunga bank haram tuh? Halam lah. Rokna diganti kolam, halam lah. Datang deh Bupati ka dieu set gubernur. Iya untuk memajukan bangsa dan negara. Kalau dan lain sebagainya. Isalah pemerintah matuh racunnya nama bahasa racun ka kiai. Nah, isuk dah ditanya, "Kiai, kumaha teh duit bank bunga bank jeung deposit buku saya teh bangsa kredit halal sia deui atuh." Moal maju nagara nu kos kitu mah. Urang ku ayana maju tah kuari motor baroga mobil eta da aya kredit kan baju. Halal. Kiai, kamari mah haram koy ya. Tuh lain deui. Kamari.
kabari jadi dibere duit haram, barang dibere duit halal. Satahun tuh dibere duit haram deui. Ieu kan mah teu boga keyakinan kos kiai sere dabeg asupkeun ka sumur parencor. Ulah kena muncul deui. Hartiga ieu nu kos kieu babari dielehkeunana Amerika resepeun lantaran puluya peleye. Tapi lamun wali Allah boga keyakinan hiji Allah nu diteangan, Allah nu dituju, la maksuda illallah. Geus aja namakeun Allah dang tembak Allah bae, seret Allah bae, bere duit Allah bae, teu dibere duit Allah bae. Ieu Amerika ge hese. Waduh, cenah mah hese nu geus tah. Baheula maruncul wali-wali Allah. Terus diturunkeun melalui pondok-pondok pesantren, modernkeun. Geus rada puluya peleye. Lain ulah ieu mah keur carita kayakinan. Urusan ilmu mah gede jasa di pondok pesantren modern, hayang bisa bahasa Arab di pondok pesantren modern, hayang bisa bahasa Inggris di pondok pesantren modern, hayang bisa tata bahasa dan lain sebagainya di pondok pesantren modern ngan kayakinanna eueuh lantaran nyana nu diudagna lain ridho Allah, ridho uang. Ieu mah keur carita ilmu mah gede, yakin eueuh ilmu pondok pesantren mah pondok pesantren salaf leutik ilmuna tapi wani diadu jeung pondok pesantren modern. Leutik ngan wani ngadu kumaha sih eta heran ini. Emang heran ya. Leutik ilmuna ngan wani ngadu. Tolol meureun teh mah kiai. Berarti kan gede ai wani ngadu mah. Ai geus. Geus tuh. Lah sia mah sombong mah meureun cenah ki uci aing mah keur sombong-sombong. Keur henteu. Ieu keur carita ilmu mah gede pondok pesantren modern. Ilmu ka dunia, ilmu ka akhiratan mah moal manggih di pondok pesantren modern. Cak aing moal-moal. Sombong amat cenah ki uci aing geus survei. Memeh ngomong aing geus survei moal pati-pati ngawudu. Lamun teu boga salam, memang make salam. Kecuali haju berbalik tadi udah modern pinter hebat berbalik ke salapi karak hebat mah tapi lamun tetap di pondok pesantren modern bae ngan neangan congcot doang bacot neangan congcot ngan sakada sakitu teu boga keyakinan tah nu bagus mah pesantren modern kembali ke salapi wah ujianana zahiron wa batinan. Bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa, bahasa Encek bisa, bahasa Jepang bisa, bahasanan keur carita bahasa, carita urusan politik bisa, urusan ekonomi bisa, udah. Kemudian asup ke pondok pesantren salapi, keyakinanna hebat, moal bisa dibeli. Contohnya Gus Dur. Gus Dur 2010 ya peleye. Emang eta ketua PKB henteu pinter, pinter jasa. Mun kukula ditataan eta anu di partai emang teu palinter. Hamzah Has pinter lain lalagaan. Rahmat Yasin, weh atuh santri, mas santren gua hari. Dan lain-lain sebagainya. Eta teh palinter ngan nyana henteu aya di salap. Kos kitu pula ya peleye. Eta contoh nu real. Eta kos kitu. Yusuf Faisal lantaran cicing di dieu pinterna lain lalagaan kula lamun nyana carita politik carita ekonomi tercengang pinter amat paingan kapake nyana tapi kula lantaran eueuh salapna atuh sakikituna bae tapi lamun haju ka pesantren salap weuh paharnya aya lu salap bae Haji Pendi atuh geus sakikituna bae modern teh salap henteu ya budak gabun baena sama wal ardi tah mah ragak bisa. Nah, ikir cerita pendidikan. Yakin tetap aya di pondok pesantren salaf. Yakin ke Allah. Mendek ke mana teh neangan aja moal aya. Moal aya di pesantren modern mah. Neangan yakin ke Allah moal aya. Puluya peleye. Nah, dikembangkan. Ieu kan luar negeri bingung Indonesia lantaran loba ulama salaf. Loba ulama salaf, loba wali hese. Nah, modern kan gugur. Kemudian
sekolah makin maju bayar mulai guys main bayaran sogok seri Amerika asal geus main sogok kayak berarti sebab naon pinter teh nyogok teh lulus kan berarti bodoh nyogok lulus kan berarti berarti kan acak-acakan negara kabelah dieuna awas ku aing sia dibere narkoba sia ku aing mulai baheula mah hanya mahasiswa hanya SMA kuari geus berabah ke SMP terus ke SD lamun udak SD bae geus narkoba naik ke SMP engke jadi bupatina kumaha engke jadi PNS na kumaha tunggu 10-20 tahun ke hareup ieu geus kalaluar kabeh nu kuari nu rada deres lain bagus rada deres rada engke ganti kudu ayeuna sakola ya tinggal di Bombay ku Amerika. Mun eueun nu boga keyakinan di Indonesia cilaka ujianan. Kuari mah bisa bae diiyeh-iyehkeun pondok pesantren salaf kiai-kiaina, tapi engke deuleu kerusakan bangsa jeung negara. Ketika rusak dijajah deui, lumpat moal ke mana pasti ka kiai DB. Kiai nu mana? Lain kiai Golkar. Kiai nu boga keyakinan. Keyakinanna ka Allah. Titik saeutik bangkaning kuari saeutik kuari teh suara yakin mah beda bergaung suara yakin lain deh jeung suara pinter mah sakedeung suara gagah mah sakedeung tapi suara yakin jelema geus maot masih keneh harus bae masih keneh ngegaung keneh bae masih keneh seungit keneh suara yakin mah beda. Nah, iya, kuari keur dijajah melalui perpolitikan perekonomian. Susupkeun kuari kadinya narkoba. Tunggu 10-20 tahun lamun teu dirobah bangsa Indonesia, Masya Allah. Nah, kuari wajib ngaraksa panjang jadina tuh. Kode itu segala keturunan segala naon bah nu geus dibahas teh 10. Di antara dua wajib dijaga adalah harta. Wajib dijaga harta cek agama. Ulah ditoler-toler harta teh. Diri orang wajib dijaga ketika dibunuh kena sanksi. Keturunan wajib dijaga ketika dirusak keturunan kena sanksi. Mantap kabeh sing ade. Wajib ngajaga keturunan ketika keturunan dirusak kena sanksi. Awas ya. Ci awas sing ade. Sing ade. Diri orang wajib dijaga ketika diri orang dirusak ku diri orang sorangan kena sanksi. Ngarusak batur kena sanksi. Turunan wajib dijaga ketika dirusak turunan kena sanksi. Awas ya gara paeh ya. Turunan sing ade. Hibzul nasal, hibzul nafsi, hibzul akli. Ieu hibzul mal harta kudu dijaga. Nemantak negara aya batasna. Kudu dijaga negara urang. Mentak kudu boga pemerintahan anu kokoh anu kuat. Jangan jagaan harta negara. Ulah-ulah negara. Urang boga harta wajib dijaga. Ketika dirusak ku urang sorangan, nambu-nambu harta. Urang teh boga duit urang, kemudian dibelikeun ke petasan, kena sanksi engke di akhirat. Di dunia mah henteu di akhirat mah kena. Sape. Nah, kuari urang ngarusak harta batur kena sanksi sebab wajib dijaga ku batur dijagaan kurang dirusak kena sanksi. Iyalah maling batur teh ngajagaan hartanya nak motor dijagaan kunyana dikunci diasupkeun ka imah dipaling berarti kena sanksi nu malingna sebab ngarusak harta batur. Urang teh make sendal dikaplastikeun, tendeun di juru, kaluar ti majlis eueuh. Iya. Tapi di Cilogok mah tilok aya kadang nu leungit sendal tilok, alhamdulillah. Tilok marga sendalnya naon. Tapi di Masjid Al-Azhar masa kitu aya satpam, loba anu dongeng leungit sendal leungit sepatu. Satpam aya. Make setelan satpamna. Leungit tapi mengaji ka Cilongok eueuh nu dongeng leungit sendal eueuh. Aing mah teu kaharti ye. Sakieu loba mah eueuh nu kadege leungit sendal aing teu kaharti ja. Hiji meureun loba teu make sendal. Nomor kadua make nama kan jore jasa. Sehingga batur tersepeur jasa.
meureun kos kitu kajen kumaha ge lah atawa gede iman sebab deuk ngaji mah nya kudu maling sendal maksudna sanajan pamalingan waktu ngaji mah teu daek maling ke maling mah aing mah di ditu. Masya Allah. Nah, wajib dijaga harta. Ketika dirusak, kena sanksi. Harta masyarakat melalui pajakeun bae heulanan tamalah titipkeun ku urang. Sok bawa ke kabupaten Tangerang aya sabra triliun, 4 triliun, padahal mah lain 4 triliun nu asli mah. Nu asli mah lain 4 triliun, nama rahasia negara. Ku lagi keur waktu jadi bupati hatunya wajasa. Geus kajeun heulanan teh mah rahasia bae heulanan. Rahasia nu dibukakeun mah 4T, 5T kajeun pada leuwih. Hitung atuh masyarakat aya sabaraha. Kan dihitung urang. Sabaraha per orang kan dihitung urang. Masyarakat Tangerang, sabaraha kecamatan, sabaraha desa kan kahitung urang. Berarti jumlahna aya sekian atuh kahitung. Encan pabrik dan lain sebagainya. Boh, berarti sekian teh. Leuwih nu sabenerna kajeun heulanan. Kiriman nu katara bae heula 4T misalna 5T misalna penyaluranna ka mana ketika nyana sesuai penyaluranna aman berarti ketika henteu dikorowot ku nyana kena sanksi di dunia nyana salamet di akhirat mah tetep bae dibeulem disate kerecek ieu tuh mantep urang boga kayakinan aya kitabna mantap kudu nama bupati teh ngaji gubernur ngaji sebenarnya mah kudu ngaji nu asli ulah kiai Golkar dipanggil teh ngaji mah nyaritakeun nu bener kiai Petilu cenah ngaji di dinya kiai PDI cenah moal kudu los jelema anti lain anti tanpa aya kaitan organisasi partai ngaji nyana ngadengekeun tah ketika ngadengekeun asup ka jero hati anu dakwahna kepentingan di Golkar moal sebab jana terkait karena kepentingan daek aing ngaji mun dibere duit mun teu dibere duit aing ngomong ya cenah ki uci ge jadi bere duit sia ngaji ulah mere duit ka aing datang ka paeh di dieu mau dipeltas sia ku aing cenah eta cenah dibere adubongan sia mere ulah mere sia datang ka paeh ulah balik-balik di dieu balik bere dahar paeh di dieu sia ku aing moal dipeltas ku aing sia sia adubongan sia marere ka aing mah teu hayang saeutik-eutik acan ge ulah mere geus pokona mah sia datang ka dieu ngaji balik dia datang ka dieu ngaji balik ulah mere aing mah teu hayang dia aing mah sugih. Ye, emang sugihan saja sia, sugihan aing ya. Parang sana. Tuh. Emang gay bener lain bener sugih aing mah nganggap diri aing sugih abe aing teu butuh dibere kitu maksudna. Kanyataanna wallahu alam bisawab. Ngan nganggap aing sugih. Lamun urang nganggap fakir bae, fakir dunia maksudna atuh hayang bae dibere. Sebab aing butuh tapi lamun nganggap aing teu butuh sugih teu hayang dibere. Adapun marere atuh bodoh sia tah mah urusanana. Jita ku ari kiai di partai teu dibere teu daek gaji dibere daek. Atuh kos dakwah di panggung aya ku ari jelema geuna. Teu beres teh kos itu. Wal beres gaji kos itu teu beres be ngan hayu bae heulana. Tama sapira ngan seukur kokoprak dong koprak salah lain ngaji asli lain kokoprak tama gitu kokoprak mah asal kotok aya koprak kotok aya koprak kotok loba dibantingkeun kokoprak wah geus beres dan nini eta kunaon dibantingkeun aing aya da bae bang aju nini asup ka jero bodoh kotok ieu lah cekeun kokoprak eta kos gitu. Nah, ieu keur carita harta wajib dijaga, wajib hifzul mal. Dijaga harta. Ketika harta nu dijaga kurang dirusak, atuh wajib kurang didakwa. Ketika nyana ngarusak, eta kena sanksi sarikoh ngaranna. Cek aturan agama
wajib dihad potong leungeunna tidak terkecuali. Masya Allah. Syaratul liwujubihi fil masruki umurun isyaratkeun kana wajibna qat'us sariqah teh dina barang anu dipaling teh umurun sababaraha perkara. Teu asal maling dipotong nu jelas make syarat. Nomor kahiji syaratna kaunuhu rub'a dinarin khalison ayana barang anu dipaling teh saparapat dinar tur murni saparapat dinar teh uang emas 4 gram koma 2 eta dinar lempengkeun bae 4 dinar 4 gram. Jadi lamun 4 gram keur carita lempeng baheula aya komaan cek ahli falak aya dinar Mekah, aya dinar Mesir, aya dinar Baghdad, Irak, aya dinar Yordan, paling tinggi dinar Yordan. Ngan anu jadi anggaran dinar Mekah 4,2. Lempengkeun baheulanan abe babari 4 gram. 4 gram dibagi 4 berarti sagram. 1/4 dinar berarti sagram emas. Geus sagram emas tak murni. Lamun jelema maling ukuran sagram emas eta kena sanksi wajib dipotong. Sagram teh kuari mah hargana 500.000 baheula dilempeng-lempengkeun baheula mah. 500.000 maling 500.000 potong. Lamun 480.000 ulah maka dipotong. Kurang 20 deui. 400.000 ja. 300 komo. Ieu mah can 500.000 encan dipotong. Mun geus sagrameun eta potong. Murni emasna. Duit dinar yane duit emas eta teh aya anu murni aya anu henteu emasna. Ketika ieu duit dinar teu murni emasna kemudian dipaling ku urang ku salah seorang. Nah, iya dipaling teh aya emasna ukuran saperapat dinar. Lamun aya sanajan campur ngan lamun dibeulem dipisahkeun emas jeung nu lain emasna aya ukuran sagrameun wajib bae dipotong. Aoki matahu atawa hargana bae lain maling dinar lain maling emas tapi maling sahargaeun emas. Maling nama sendal di Masjid Al-Azham batur mah salat nyana maneuleun sendal batur keur salat ku nyana dipaling ternyata harga sendal teh 1 juta. Bagus berarti sendalna. Nah, iya harga 1 juta berarti 2 gram. Leuwih ti 1 gram. Atau harga 500 berarti 1 gram. Wajib aja dipotong. Komo motor mah sabaraha juta tergantung motor. Sapeda sabaraha duit. Korupsi sabaraha miliar. Potong bae geus. Cenah aman di dunia mah maling sendal teu kapanggih teu dipotong atawa nagaranan teu ngayakeun tindakan. Maling motor aman lantaran teu kapanggih apan atawa nagaranan teu ngayakeun tindakan. Apakah aman ke di akhirat? Weh,
nu teu selesai di dunia bakal diselesaikan engke di mahsyar di hareupeun Allah di Rabbul Jalil. Ulah kena ayeuna korupsi teu katangkap ku KPK haju aman. Aman dunia. Sakedeung deui sabaraha taun deui sia hirup di alam dunia dia panggang. Maling motor teu kapanggih. Aman-aman bae nya seserian atawa henteu dikondisikeun dipotong ku negara. Sakedeung deui sia hirup sabaraha taun deui. Pae sate. Iulah disangka orang aman di dunia haju di akhirat. Kemudian kitu aman tuh henteu. Nu mantak ibu atut eta kena Allah karunyaeun abeh engke di akhiratnya rada aman rada. Pan macam misal jadi rada. Sebab lain agama ai di sel mah jacak agama mah potong leungeunna. Rahmat Yasin karunyaeun Gusti Allah lantaran supaya nyana tobat ka Gusti Allah rada aman ke di akhiratna. Kok sih bisa rada lantaran salah ngahukuman kududa dipotong leungeunna lain di sel dan lain-lain sebagainya. Komono henteu kena ku KPK mah tinggal tungguan bae engke. Cenah hayang tobat jana kudu pidato di hareupeun masyarakat. Mantan bupati nu baheula kungsi korupsi nyana kudu ceramah para masyarakat di Kabupaten Tangerang. Saya menjabat 10 tahun sebagai kepala wilayah Kabupaten DT2 Tangerang. Selama saya menjabat saya tulis korupsi saya ada 20 triliun. Dengan demikian mohon ridhonya kepada masyarakat supaya dihalalkan. Weh goblok. Aing mah halal, balikeun geus ya. Wajib dikembalikan. Lamun cak masyarakat halal, masalah. Masalah cak masyarakat udah halal we geus, halal. Masalah. Tapi lamun cak cenah tetep balikeun deui, wajib dibalikeun. Tah eta berat kos kitu dah. Tetep cenah asal muludan dulur minta halal nanya. Gitu ke muludan deui minta halalannya. Kudu minta halal. Atau dikatelevisikan langsungnya ngomong para masyarakat Kabupaten Tangerang teh mun serang mun gubernur saya jabat sebagai gubernur Banten telah jabat saya 4 tahun dan saya korupsi sekitar 5 triliun. Dengan demikian saya mohon dihalalkan. Sekali lagi saya mohon dihalalkan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Banten. Karena saya telah mengkorup harta-harta masyarakat agar saya di akhirat nanti selamat. Mun masyarakat geus ibu halal lah geus dah pokona mah halal. Enggak masalah. Namun cek masyarakat enak bae. Nyana boga mobil, nyana boga atuh nyana ka surga apa nya ing ka neraka. Tak bisa bu, kudu dikembali. Ya Allah, tak berat. Mantak aya jelema hebat jasa ibadahna ka Gusti Allah, salat teh hebat, puasa na hebat, zakat na hebat. Statusna manehanana jadi kiai, cek sarerea ge eta mah geus eueuh cawadeun pasti bakal ka surga jasa nilikana zahir. Hiji waktu manehana diundang ngariung ku tatanggana ajur di Paraban di ngariungna teh daging ngajung dahar daging anu nyelap di naon tu barang balik set-setan di daun tu aduh anu nyelap bari lempangnya na nyokot di pager batur sapira jang nyehil doang teu mentari dona kanu bogana jang nyehil di akhirat jana kudu ka neraka lantaran nyokot barang jang nyehil leutik jasa. Masya Allah komo merenanan tama bungkusan berkat di bawah kunyana madu kebal dapat di neraka tuh. Iya sagede gitu doang. Ya Allah, tak ingis. Ya. Jadi nomor kahiji nu dipalingna 1/4 dinar murni emas. Nah, ukuran di negara urang kuari 500.000 atau seharga 1/4 dinar. Walau saroko
wallahu a'lam bissawab.